وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Sya'ban hampir pertengahan. Di bulan Sya'ban urang osok ngayakeun nisfu Sya'ban. Saparo bulan Sya'ban pertengahan. Kangjeng Nabi dibere resep jasa puasa Senin Kemis. Kangjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saeutik. Di luar Senin Kemis ge Kangjeng Nabi marsep puasa. Sering urang ngadenge penceramah di Kifudoli, di kiai-kiai nu sejen, di mana Kangjeng naros ka Siti Aisyah, isuk-isuk aya naon ye dahareun? Teu aya tuan. Oh eta aya mah puasa. Tanyana ge tanu ngomong kitu, henteu kitu. Teu endangan jajablog we biasa. Aduh, kan dongeng doang dongeng, atuh dongeng aja. Neangan duit mah di mana bae. Tuh. Kangjeng eta luar biasa. Haroskeun aya naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal aya nu ribut. Moal aman ujian. Neng, aya naon di dapur? Jatena naon Kak? Puasa kakak mah. Atuh neng ge puasa. Mantap. Masyaallah, murigak bulu ngadengena. Murigak bulu ngadengena. Mun aya mah Kangjeng Nabi. Neng aya naon Aisyah? Bae aya naon? Aya korma sabaraha? Aya 2 urang nyarap siring hiji. Ya Allah. Mun aya hiji siring sabelah. Masya Allah. Nah. Urang mah lain kan. Neng bae naon dahar? Kos tu mere balanja bae. Aju bae teh jige galedeg dah. Datang nanyakeun mere. Urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah. Aing nu kamari. Emang kamari mere sabaraha? Pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing ge satauneun. Cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge. Hebat amat sia. Tuh, deuleu tuh. Ngagantung. Naon? Kalender. Satauneun tah. Leg-leg ku sia. Tungtung nama geus moal beres pada eta. Tah. Urang nurutan Kangjeng Nabi bae coba ge. Isuk urang neuleuh ka dapur. Di pantarari isna ti dapur. Nu ngebul-ngebul. Geus teu kudu nanya daripada ribut. Puasa aing lah. Ai siap puasa ge aya anak. Kakak mah puasa neng dia teh naon. Atuh teh naon kakak mah puasa aya anak dek dipuasakeun. Tadi nurutan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah tuh telok pikiran anak dia teh aya anak dage para ruasa ngeunaheun nya mah. Urang tetep bae tungtung nomor ribut deui. Nah, sikap Kangjeng Nabi luar biasa, Masya Allah. Nyontoan ka urang. Komo lamun kieu mah ye neng tah ieu jadi jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa. Geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae. Geus dalalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya
Itu isuk malain deui, isuk malain deui. Geunaheun berasan kana hate teh. Ya Allah. Bener kakak hebat amat kak. Ya Allah, bere deui 500, bere deui 500. Menang saminggu teh kak, menang di mana teh duit? Kongkorong dijual. Udah ribut ka tungtungnakeun. Suul khotimah. Nah, ya Kangjeng mah resep. Ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon? Oh cak Kangjeng Senin hari kelahiran kaula, betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin. Rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa. Ya Allah, bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin. Mantak puasa. Nah, iyalah kehebatan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Senin puasa. Nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis. Ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis? Oh, poe Kemis eta aya laporan amal mingguan. Jadi saminggu sakali amal urang dilaporkeun ka Gusti Allah poe Kemis cak Kangjeng. Betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkeun ka Gusti Allah kulana keur puasa. Mantak urang ge alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Poe Kemis teh begitu dilaporkeun aya nu keur di mall. Allah karim, di pabrik kene, di kantor. Gusti Allah doakeun. Tah Senin Kemis da kaget. Aya laporan tahunan. Laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban. Tah eta laporan tahunan tah mah. Ai poe Kemis mah laporan per minggu, hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun. Mendak iraha cenah Kiai nisfu Sya'ban na jatuhna pada malam Salasa. Urang nanggalkeun Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa. Naon teh teu kudu digawean. Masalahna naon ge dik maca Quran satamatan sapenting mangga. Masalah. Usaha masal kos kitu ngagibeg bangunna teh.
atau dek zikir tuh 100.000 sapeti. Ayo masalah. Sholawat 4.444. Cedake udah kapilih hiji ge. Waduh kapilih. Dek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana, masyaallah. Kuat ka dicoret-coret buku urang. Geus atuh urang nurutan ba'dul arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atawa perorangan dek sorangan bae cenah ieu malah bung babarengan mah enggak adek jeung keluarga belah cenah hega wah masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca. Nah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana. Ayo coba bakal moal tah kos kitu mah tah. Asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus. Ya Allah ya Rabb. Maca Yasin kahiji menta dihampura dosa. Supaya dosa-dosa orang dihampura ku Gusti Allah. Mentana kitu. Doana aya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah. Maca Yasin kedua menta dijembarkeun rizki lantaran urang mabeuki dahar. Beuki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang. Tihang jadi 2 kieu horenganan lapar. Masya Allah tak urang tak pagawean wadau. Jadi maca Yasin kedua menta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi. Masya Allah wa khairu zikri ma khafi. Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairu zikri ma khafi wa khairu rizki ma yakfi. Ya Allah. Pang bagus-bagusna zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleuna kunaon. Zikir setan. Mani ngelup-ngelup gitu. Aya sorangan mah tilok. Tilok ye nama sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Aduh bagus mah khairu zikri ma khafi. Teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantep beusi kapanggih jeung Ki Fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khair zikri ma khafi galbu keur di mobil di kereta di pesawat lempang di Masya Allah wanunya hanya Allah gitulah para aulia Allah subhanahu wa khairur rizki ma yakfi pang bagusna rizki nu cukup hayang dahar aya cukup hayang nginum aya wareg seger. Hayang naik kendaraan, alhamdulillah. Hayang sepeda, aya sepeda. Hayang motor, aya. Hayang mobil, Lexus, aya. Mayak cukup. Teu kudu loba-loba. Teu kudu. Masya Allah. Hayang sare kamar aya. Hayang tiis aya AC. Kan gitu amat gitulah. Khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kangjeng Nabi prewasa malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis. Ya Allah.
ongkos lurah dek calon gratis dah, bupati dek calon gratis. Geus jaradi, muskilah. Jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa, Yasin kedua minta dijembarkeun rezeki jang ibadah, nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Nah ke malam Salasa cenah kula mau malam Salasa ke hitungna deuk malam Rebo mangga bae masalah. Diserahkeun ka ente utang hitungna mah geus ente mah jagong hitung. Datang ka hutang ge teh impas-impas. Jago-jago nang hitung. Tah gitulah. Nya dina seputar bulan Sya'ban ieu nisfu Sya'ban kula mah insyaallah malam Salasa. Saya nu hitung malam Rebo atuh mangga eta mangga nu penting urang maca Yasin sabada maghrib. Aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah. Kulhu bae kulhu. Sabaraha cenah kieu kulhu 3. Saya tilu. Loba 3 lah. Si gering sama leuwih ti 3 gering. 3. Emang nu mancak 3 kunaon cak Kangjeng Nabi man qara al-ikhlas saja jelema nu maca surat Ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an. Jih, madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an. Asal ngariung we kulhuna 3 nilaina Al-Qur'an. Masya Allah. Kangjeng Nabi sanu cepet-cepet Kangjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal dibere hadiah. Waduh sahabat sat maraca Qur'an. Wah cepet. Sidina Ali mah kieu. Ali kudu miluan entos. Entos tamat kudu alhamdulillah. Cepet amat macat kulhu 3. Pan bisa gitu pancak Tuhan jadi cak Tuhan teh cara saja lemah nu maca kulhu 3 sarua jeung Al-Qur'an atuh gua mah beres eta tadi dasar minantu aing jak Kangjeng ada teu gagal Kangjeng boga minantu mantap biasa mantap cek Kangjeng Nabi ana Madinatul ilmi wa aliun babuha kula gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae kapanggih bae ku Sidina Ali mah. Atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali. Nu sajen kararieu bae. Pan cepet amat li 3 kulhu. 3 kulhu sarua jeung Al-Qur'an. Geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus. Beres ngarokok heula. Tinggal cek nu maca Yasin tolol amat teh budak. Ulah tuh datang ka ngarokok geus ya bener deui. Kita kuki uci aing macana jangan rokok. Baca Yasin sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin. Jadi batur maca Yasin ieu mah kulhu bae terus ulah gaca-gaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus. Ke batur eureun Yasin enak ini. Kemulayane nu kadua kitu kene. Katilu kitu kene. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa ke. Teu bisa je kula maca kulhu. Bismillah. Bismillah ge cenah coba dengekeun Bismillahirrahmanirrahim. Eta bae geus. Geus eta masih mah kitu sakitu ge ka surga geus pokona. Bisa da sakitu teh kuat. Teu hese-hese. Ya. Nah, etalah ulah kamikiran puasa. Mikiran ismu baheula malam Salasa tah. Aing jadwal aing ke mana malam Salasa ieu. Nah, beusi boga jadwal ka Yasin di mobil. Oh masalah, maca Yasin di mobil ge gitu. Jadwal naon cenah kieu gilir ke nu ngora. Ndai malam Salasa maluangkeun ba'da magrib ulah ka mamana.
sebab mejihna dilaporkeun kitab urang, buku taudan urang. Supaya tahun kamari diasinan, tahun ieu diasinan. Ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir. Buku Haji Pendi mana? Awal Yasin, akhir Yasin. Sorga. Protes gaduh saja. Kok bisa dikasorgakeun? Ieu bagus cenah awal jeung akhir. Tengahna deuleu. Waduh, barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu. Wah. Aduh, cek malaikat teu ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna, deuleu akhirna. Oh, bagus ya. Bagus guys, bagus. Ya, urang sugan kitu bae. Lain Pendi ieu. Nisfu Sya'ban. Anajan aya nu ngabidah-bidah. Oh, tapi lamun salat maulah. Salat nisfu Sya'ban. 100 rakaat, 100 rakaat ulah bid'ah. Bisi aya di lembur-lembur, di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ulah. Ye, atuh kiai itu sanajan teu dilarang emang embung ieu. Kula mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu. Atuh boro-boro eta ja subuh ge qodoan. Ngan ulah bae geus mah. Sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna. Boga silsilah teu meunang sambarang. Salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jelema. Aya khusus lantaran doa ge khusus, lain jang doa sorangan. Geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat. Baheula di Bandung di Cilember jajangan Sebudin ngayakeun. Baheula aya deui di Cililin almarhum Kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun. Tapi ku kiai-kiai ya disinggung-singgung. Aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang. Geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mah geus bae teu kudu baca Yasin bae urang geus 3 balik. Cenah kula mah 3 balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik eueuh masalah. Awas Yasin bener sia teh awas. Kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtungna hiji ge henteu. 3 ya Allah ya Rabb. Geus tah jang panenget-nenget ti kuari Minggu Senin. Oh, tinggal sapoe berarti. Ya sapoe malam Salasa. Nu nanya kiai aing ngaji sabaraha balik deui siap bae heula ngaji bae lu sok nanyakeun sabaraha kali deui. Ngaji ge karak 2 kali sia. Nanyakeun ke pre. Ya Allah, ya Allah. Haju nanyakeun pre bae. Ieu hiji pasal rek nerangkeun perang nu dimakruhkeun Allah karim. Caritaan fikih, caritaan syariat. Padahal di negara mana bae tentang peperangan geus aya TNI di negeri urang, ABRI, berbagai angkatan laut, darat, udara. Urang waktu jahara rebat atuh. Indonesia lamun ngalawan Malaysia sajam Malaysia selesai. Jarago Indonesia. Indonesia ngalawan Australia menang Indonesia, perangkeun coba ge habek. Kena parah eta ABRI. Menang orang jeung Australia jago urang mah. Indonesia teh ulah lalaga. Ih. Jeung Amerika hampir tanding. Hampir tanding mun henteu itu nu eleh urang.
Atau ingat ka Gus Dur bisa ta Gus Dur. Jet Amerika set. Tut hebat tuh Gus Dur ispeuh. Ieu naon gitu gara-gara anekdotna. Pohara eta hebat. Luar biasa. Tembak. Cek. Kena kapal tapi tetap kuat. Itu kapal Amerika. Inggris. Tembak. Bisa kelin. Indonesia, jangan ditembak. Cek Gus Dur jangan ditembak, enggak usah. Emang kenapa? Jatuh sendiri. Hayam eta Gus Dur. Enggak usah ditembak, ntar jatuh sendiri. Aduh. Bisa ada Gus Dur ya Allah. Geus ka harti kurang geus satu Gus Dur kudu diperangkeun cek. Cek Gus Dur enggak usah perang dengan Amerika, pada jatuh entar. Ya Allah, Gus Dur teu kudu bake carita naon-naon ku kitu bae geus paham. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Gitulah bahasa-bahasa ahli-ahli Allah. Jadi kiai-kiai nu mengamati Gus Dur, politikna, ekonomina, budayana, henteu kudu ku bicara anu vulgar. Dengan bahasa anekdot kaharti kurang wadak pasti moal kebal cak kiai pasti moal kebal Jawa Timur termasuk kula moal kebal ti awal berangkat sebab naon nu dibahasakeun ku nyana usul fikih usul fikih kan berarti ka syariat walaupun langkah-langkahnya na bicara nyana wow demokrasi tetapi selalu pakai bahasa-bahasa usul fikih. Oh, berarti kan negeri dirobah setik-setik. Amerika kan jago. Amerika kan lain sembarangan. Oh, berarti cek Amerika, ini orang sulit, lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Maka ngutuslah Rais Amin. Oh, Rais utus. Dan lain sebagainya. Seperti itulah. Gus Dur Gus nyontoan ketika manehanana dilengserkan dengan rendah hati negara lain milik sorangan perorangan nu rakyat ketika rakyat menginginkan saya lengser padahal mau dipertahankan sangat bisa kesalahan anak sangat kecil tetapi yang contoh untuk selanjutnya tidak perlu gontok-gontokan ketika dilengser Pak Harto piawai segitu mah Bihawai sakitu mah Pak Harto teh lamun kamari ieu nyana nyieun kekuatan untuk terus lanjut kuat Pak Harto mah. Atuh TNI di leungeun nyana, polisi di leungeun nyana, organisasi di leungeun nyana, tokoh-tokoh di leungeun nyana. Lamun cak Pak Harto lanjutkan terus saya bunuh orang itu. Geus acak-acakan ujianna tapi kuat Pak Harto teh nyana. Oh, dengan senyum. Piye kabare? Itu. Nah iya Pak Harto hebat Pak Harto. Gus Dur hebat luar biasa. Apa ada tanda-tanda untuk selanjutnya ketika dilengserkan? Wallahu alam. Wallahu alam. Maka para ulama-ulama menghadapi pemilu bakal datang selalu berdoa ke Gusti Allah sebab ada tanda-tanda kurang bagus. Ayat tanda-tanda kurang bagus maka ngadoa supaya ulayana ente makan orang-orang opo-opo lah iya suruh mau ke istana wis gawa bingkisan ya wis lah mengkonon kan serama iya anak wong iki kan lain eta tajakeun ka Habib A tajakeun ka Habib C tajakeun ka Habib D anu geus teu mireungeun kana dunia tanyakeun di Jawa Timur ka Kiai A tanyakeun di Jawa Tengah ka Kiai B anu nyana batinna selalu ka Allah di Banten tanyakeun ka Kiai C nah ngahijilah Habib eta Kiai eta lain urusan masalah naon deuk saha bae manunya ke tetapi ulah aya kacau
sebab urang kuari disetir ku dua. Bahana cenah kiai. Nah eta nu hesena kos kitu. Nu hesena kos kitu lamun ku sorangan makan eueuh peperangan. Tapi lamun ku dua kan jadi perang. Selalu berdoa teh jang keamanan. Sampai saat itu can aya tanda-tanda. Encan mantak terus ngadoa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Batur mah memikirkeun teh supaya jadi kiai eta mah lain aman. Ya Allah supaya ulah aya naon-naon mengarah kana kurang kondusif. Tah, urang lamun ngomong ka dia kondusif berarti coba ka belah dia. Naon si Haji kondusif. Nah, naon nya kondusif? Teh cak Haji pendek apa sih kondusif? Kakar ada yang maja kondusif. Nanya deui ka kiai, kiai naon? Aing ge teu ngarti aing. Tah, ieu lah. Keur carita peperangan. Di sebuah negara aya imam. Lamun urang nyaritakeun imam sing hade imam teh pamimpin. Tapi lamun di Iran imam teh imam Syiah. Aya Syiah imamnya Isna Asyara nu 12 kelompok. Aya Zaidiyah ke lamun urang nyaritakeun Syiah di hareup. Ieu mah keur carita tentang imam, pemimpin, raja, yakni sultan atau di urang presiden, imam. Negara Indonesia kuari diserang ku Amerika atau diserang ku RRC, ai diserang ku senjata mah langsung tempur. Mau tidak mau rakyat bangudang kajen kukumaha ge. Ye atuh rakyat ge moal cicingeun. Ujianana golok tarang hau ge di kieu-kieu. Jang naon? Mencit sia. Lalu ngomong sia. Ujian pokoknya Indonesia mah terkenal aja Indonesia teh lain jelema sembarangan. Lain jelema sembarangan eta teh masih diperhitungkeun ku Belanda. Lantaran pernah terjadi lain sekali ketika Kapten Belanda tas nembak lumpatnya tapak sukuna ku kiai ngan sakadar dikitukeun dong kesek paeh tapak suku tah Indonesia teh eta teh dibaca di Belanda. Mistik-mistik seperti eta teh masih kena diperhitungkan di Indonesia. Sebab lawan loba jasa anu lalaki beungeutna jore pamajikanna geulis ieu teu wajar. Ieu teu wajar kajen kumaha aya permainan mistik ieu. Ya anu kasep kawin kanu geulis biasa. Nu jore kawin kanu jore luar biasa. Ieu kan jore jasa beungeut-beungeut perang. Teu wajar kos ieu mah kuduna ge aya di pedalaman Sumatera tapi pamajikanna geulis. Nah, pastikan ieu lumpat ka kiai. Make inni raaitu ahda asyara ya. Aya kene kemanjuran. Deui keur carita sejarah Indonesia. Tapi lamun urang ningali raja sihir atuh baheula nu ngalawan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Raja sihir diturunkan Israel berarti. Di Israel eta kan deket Suriah. Ka Suriah kan deket ka dina ka Maroko. Manta kamari ditanya di Maroko si aya sihir. Nanya ka si ieu mah nutupan, nanya ka si ieu mah nutupan. Dua orang Maroko tah nu bareng dina beus. Nanya ka si ieu mah. Oh. Maroko deket jasa. Kayahoan lamun main bola Maroko main jeung mana lamun keur rada iseng cak urang di itu kamari di Maroko keur rada iseng. Nah eta beda permainan Maroko. Sapira urang Maroko laletik jeung teu begitu tapi masuk dunia terus ngan diarulah. Eta urang ditu raja sihir. Cah di urang ge kan aya Baduy. Adukeun habak Israel jeung Baduy. Emang kumaha kitu Baduy? Baduy teh pucuk umun, boga ilmu anu lain lalagaan. Nya mah bisa hiber satungtung deuleu. Pucuk umun.
Aju teu balik deui paeh meureun. Ugal negara aya ugal negara. Nah ieu keur carita negara urang ari diserang secara fisik wancan tapi secara politik mah urang keur dijajah ayeuna teh. Dijajah urang teh kerasa bagi para pemain politik. Kulantaran para pemain politik kerasa keur dijajah. Bangkit nyana batinna kumaha carana. Tambah dengan penjajahan perekonomian. Sangat luar biasa. Ekonomi urang teh keur dijajah sangat luar biasa. Sehingga temenge bangsa urang teh temenge. Nu boga pabrik bangsa batur. Anu boga perumahan bangsa batur. Anu boga mall bangsa batur. Eueuh sugan Haji Abidin boga mall. Eueuh Haji Fendi cenah boga mah. Haji Fendi mengagebegan sate, tah eta bangsa tah. Asal ngagebegan sate urang Indonesia, dagang bakso urang Indonesia, nu boga mall bangsa batur. Sok ekonomi banyak ketimpangan geus karasa. Anu lempang kuari urang makan teu paham. Bang anu sangat mujarab. Lempang bangsa. Bang mana? Teliti ku urang. Bang pemerintah ge eleh ku bang eta. Kecepatan, ketangkasan dan lain-lain sebagainya. Ngelehkeun. Nah, eta kan berarti kan geus mendominasi. Iya kan saya titik bagi anu bergelut di ekonomi, bagi anu bergelut di politik, merasa terkalahkan selalu. Nah iya geus aya mulai ai perang eta mah eukeur geus sabaraha taun perang eta mah perang budaya eukeur, perang fisik tinggal mencet kenop doang dek terjadi cara Baghdad, terjadi cara Suriah, terjadi cara Yaman. Tapi urang mah ngadoa supaya ulah perang teh, ulah boro-boro perang dar kakarak nu kolot jeung nu ngora perang bae ge urang aduh riweuh perasaan kadeleuna. Sapira nu ngora jeung nu kolot, tapi kan eta korban salakina heesna ge di pos Kamli. Korban sakitu ge nu kolot jeung nu ngora. Deuk ka imahna ngabangun nyana sieun nyana. Tolong teh coba. Ngabangun nyana, duit nyana, nu ngabiayaan nyana, tapi deuk ka imah sieun. Ya, mendingan nyandung deh tilu abang. Atuh, payah di jalan gage. Haha, iya, bakar cerita diserang. Kan aing diserang mah lain tentara bae nu perang. Di Jali Suriah lain tentara bae nu perang. Baghdad lain tentara bae nu perang. Yaman lain tentara bae nu perang. Bahkan anu korban mayoritas sipil orok nini awewe nu teh nyaana naon kos kitulah perang kuari wa perang kan sirkuit baheula perang Badar Hunain Uhud aya tempat teh baheula mah kuari mana tempatna kota disebut lagi perang kota cak Gus Dur panjang perang kota mah. Nah iya ketika negara orang diserang menurut agama misal urang Tangerang, nah di Jakarta geus diserang di Jakarta. Urang kan kuari geus teu nyaho. Lamun orang-orang asing di urang teh endeu kumaha kahareupna. Per hari 1000 dararatan. Wallahu a'lam ti golongan naon. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Curigaan anu geus jelas kamari di bandara eta senjata nu sakitu lobana diamankeun ku TNI. Tetapi di balik pengamanan kok dek pemilu sih make senjata segala aya naon di jerona. Tuh ngadoa ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan ieu mah ulah ngarasakeun perang paraeh bae geus diheula. Ya kan? Daripada perang mending paeh diheula apa mah. Tuh sia mah paeh embung perang embung. Kanjeng Nabi mah doa Allahumma inna nastaghfiruka al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ya Allah ilaika ghairu maftunin. Doa itu. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu bagus wa tarkal munkarat ninggalkeun berbagai kemungkaratan
wa hubal masakin, cinta terhadap para masakin. Wa idza aradta bi ibadika, di mana Gusti irodat ngarepkeun ka hamba-hamba Gusti fitnatan kana fitnah, takbirni ya Allah, maotan abdi ya Allah, ilaika balikeun ka Gusti. Tuh fakbid ya Allah ilaika ghairu maftunin, ulah datang ka kena fitnah, can puguh kuat urang kena fitnah. Nah, iyalah maningan minta selamat ka Gusti Allah. Nah, sok geura ngadoana di imah masing-masing bae. Ya Allah ya Rabbi, abdi mah minta paeh bae Gusti. Emang gunaon kredit teu kuat da ieu. Fitnah kreatur betapa lain kredit teu kuat bayar tapi tak korak sia gara-garana. Aya deui ya Allah ya Rabbi, abdi mah paehan bae ku Gusti, emang nu kolot galak. Dia teu teu kudu minta paeh kawin deui. Hayu Gusti. Ima fitnah anu bakal ngaleungitkeun kana akidah nu urang bakal moal kuat. Geus beta ka Gusti Allah. Tah doana nu tadi. Apalkeun tah doa eta, doa minta paeh. Henteu lah cenah kieu doa eta mah ulah ka ditalar cenah. Sia mah nalarna ya goni ya agni tah. Asal agni bae ditalar. Bangsa doa minta paeh mah henteu. Tah ieu andai kata Jakarta diserang. Sikap urang kan wajib komo geus dihareupeun lawang cara kamari atawa diserang nyana melalui serang atau kan perang mah kitu strategi da. Nah terang ka urang ieu deuk berangkat ka serang tetep kudu aya izin heula ti imam. Warisa Imam Jokowi presiden tercinta. Nah ieu hartena kudu aya presiden, kudu aya izin ti presiden. Lamun presiden ngizinan mangga presiden ente ulah tentu ente langsung di presiden meureun aya wakil-wakil presiden ialah panglima mantak wa yusanu idza ba'atha sariyah ayu amir alaihim wa yaqudal bai'ata bisabat. Disunahkeun nyieun amir nyieun pemimpin di mana ngutus kana utusan perang supaya nyieun pemimpin jeung kudu beat sumpah setia. Cara beat di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makruh ngalaksanakeun perang bi ghairi idnil imam, tanpa aya izin imam. Andai kata musuh aya diserang, urang deuk berangkat ka serang tanpa izin ti imam, makruh. Atau naib imam tanpa izin ti naib imam, yakni panglima. Nah urang tanpa izin makruh teu meunang berangkat kecuali mendesak masalah lamun mendesak mah. Lamun urang minta izin heula ieu moal kaburu bakal kaserang manten hege masalah. Nomor kedua bisa pot maksud aya futahul maksud bi zihabil istizan. Nah geus atuh aikos kitu mah lanjutkeun. Jadi lamun eukeur tenang suasanana tetap kudu aya izin, tapi lamun geus mendesak teu kudu izin, langsung berangkat. Deuh. Urang atuh geus dijagaan ku ari mah perang ti luhur aya panglima, turun ka handap aya kodim korem, turun deui ka dieu ka kecamatan aya koramil. Atuh geus ulah mah teu kudu perang. Ngan jang perang saeutik tentara teh tah sapira sebagai koramil teh koramil eta teh jeung danramilna ngan sabaraha urang. Kecamatan teh sabaraha ribu sadesa bae ge pasar Sukamantri sadesa aya 12.000 na jelema. Can desa itu sekecamatan sabaraha puluh ribu manusia. Eta koramilna tentarana saeutik. Kabagian orang babinsa teh ngan saukur 2 sa ieu. Sakasa sanon? Sadesa 2. Ya. Atuh lamun sadesa 2 mah lamun kaburu penyerangan geus paeh ti heula nya. Paeh ti heula kurang. Mantak nu kudu loba mah nu jari abri sebenarnya. Kudu loba-lobaan polisi di urang, polisi jeung TNI jeung abri lobaan polisi. Dan abri mun perang saudara reukitnya saperang.
kudu aya izin wayah der perang mah geus TNI urang-urang jadi teu meunang urang solonongan sebab perang mah kan nu diandalkeunana tanaga jeung teknis perang. Maneh Haji Pendi misalnya minta izin perang mal izinan. Sebab endek naon tuh pencak teu bisa. Tanaga eueuh. Nya mah atuh lamun aya Belanda ge mun aya Belanda atau Amerika lompat ke hareup udah jangan ditembak. Jangan ditembak biar lali sendiri. Lompat set 100 meter ge geus. Geus antepkeun geus antepkeun paeh dirinya. Potongan kitu mah teh jeung naon? Pisikos kitu mah. Tah, jangan ulah tita perang nu kos kitu mah. Ulah. Nu tita perang mah wah. Awak mah. Lamun naik tangkal kalapa dua balik kalau set eta ka. Naik gunung mantak tentara mah dilatih, naik gunung turun gunung, hutan keluar masuk hutan. Ieu jang perang. Masyaallah. Urang mah kan lamun dibere senjata moncongna dikaurangkeun. Der pae sarang. Eta kan salah tuh kudu ka mana? Tak kudu nu terdidik, tapi kan aya geus der perang lah tuh. Geus kitu bae. Jawaya perang mangke kos gelut penca tinggal penca aya geus der gelut mah penca leungit. Watu leungit babat-babet nya geus teu nyaho ieu naon garang-garana langkah hiji langkah dua langkah 100 bisa. Geus teu nyaho wayah der gelut mah. Penca eueuh. Keur asren lalagaan cet golepakeun cet wayah derna tuh ese. Komo geus dicekek bae. Nu ka mana lompat sia? Urang susar sasar kan. Atuh peler sia. Hayu sia. Ngadu pak kuat-kuat sia. Hayo paeh kabehan. Eta gelut pokos kitu. Tetapi lamun urang nyaritakeun gelut di zaman Belanda perang di zaman Belanda eta kisah maun panpohara masyaallah di dieu ngeli ka santri. Nah tinggalkan ieu tanu buta ai kula bapen buta cak nu buta kumaha ya. Nu buta mah ieu batu ya. Teu kalau di mana aya Belanda balangkeun. Ah guys batur ngareli kan. Ka santri di dieu ngareli ka santri ka itu. Nah, tinggal nu buta cicing bae di dinya. Kadang Belanda datang. Langsung nyari balang. Jagung. Batu segede cincin jadi bom. Belanda kaget kok. Ada bom, ada bom. Haha, diberena tilu kan ku bisa maun. Diberena bismillahirrahmanirrahim. Jebur deui. Belanda balik kan. Balik ka pos kan itu. Tadi sampai eta batu segede kieu jadi bom. Tapi kan urang eta kamar zaman kamari ieu kuari saha nu bisa kos kitu saha. Tak kuari tah lamun perang. Dongeng kamari ieu mah loba aja Bung Karno ge kan hebat jasa. Lamun Bung Karno dicepit, didigul aya di Jakarta aya. Namun Ki Ahmad didigul aya di Jakarta aya. Je atuh da kumaha atuh jara rago jasa. Lamun urang nyaritakeun, nah eta naon karangarana di jero penjara. Bung Karno kan di penjara jeung Ki Ahmad da. Atuh kunaon eta kiai nganteuran ka ditu pan dikunci. Tapi asup ka jero. Cenah jalan mana eta? Eta tah jalan tihang teh nu sok aya kancing bolongnya. Ya jalan ka dinya, masa sih asup ka dinya. Lamun kos kitu mangeunaheun jasanya urangnya. Heuh bisa asup ka liang kos kitu tah. Tah eta kan zaman kamari mah bararisa tah. Ieu kuari nu bisa kitu saha? Di buku cenah kiai akhirnya teh aing ge nanya ka sia. Sia balik nanya deui ka aing. Kiai na ge atuh geus tilok paruasa jak kuari. Ore koros kabeh. Ibalah makan kiai puasa, mengaran kiai teh paruasa di bararasjid. Masa kiai di mall? Masa kiai status? Grup heran aing mah. Ya Allah. Bisa hiber ku bahagia. Tuh, yukrahu ghazun bi ghairi idil imam aw naibi. Wa yusannu disunahkeun nyieun amir idza ba'atha sariyatan di mana-mana ngutus kana sariyah teh utusan perang
utusan perang anu jumlahna 400 ngaranna 400 ganap ngaranna Sariyah. Tak cek Kangjeng Nabi nu mantak dingaradan Sariyah lantaran asri fil lail lempangna ti peuting. Cek Kangjeng Nabi khairul ashab arba'atun wa khairus saraya arba'atu mi'ah wa khairul jaysh arba'atu alaf wa lan tagliba 12 alfan min killah. Pang bagus-bagus sahabat khairul ashab arba'ah opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa khairus saraya arba'u mi'ah. Pang bagus-bagusna sariyah utusan perang 400. Kan aya 50, aya 100, aya pang bagusna 400. Wa khairul jaysh arba'atu alaf. Pang bagusna tentara 4000 sekali diiangkeun 4000. Nah iyalah lamun utusan perang ngaranna Sariyah sunah nyieun amir geus teu kudu dibejaan ieu mah geus aya di strategi TNI ieu mah pasti malah mah tiap-tiap kompi sakompina sabaraha aya geus pamimpinan kompi-kompi urang mah kan teu nyaho urang mah teu nyaho nah ieu geus diatur eta sakompi ieu pamimpinna kompi ieu pamimpinna kompi dipimpinlah oleh seorang panglima. Kos gitulah kemudian wayakudal beat disabat ujung wajib beat sumpah setia tidak akan mundur selangkah pun. Eta nu hese kan sumpah nata model abri model petinju teh kajen teh nya geus ngaleh-leh bae lamun ku pelatihna ti hudang deh sanajan geus gigian pantang mundur aja sana jangan geus terus ngalawan we hayang. Tentara kayak kos itu hayu. Wah, luar biasa tah. Jadi yakudal beat sumpah setia siap untuk tempur mual mundur saya tiga-tiga cat. Eueuh leungeun ieu dar leungeun kenca, leungeun katuh. Leungeun katuh apa dar cara sahabat. Maka ieu bendera ditenden di dieu. Ieu na disikat habis. Tinggal nyana oset-osedan kita kudu terus ulah mundur tata yakudal beat bisabat sumpah setia ala jihad wa adamil firar sama sekali moal mundur langkah pun maju di mana bae musuh aya leuwih senang dibunuh ku musuh daripada dibunuh sesama mukmin sebab lain deui nilaina dibunuh ku musuh ku kafir jelas syahid. Lamun dibunuh ku mukmin aya unsur-unsur kan di jerona. Wallahu a'lam. Nah, numantak amis urang ngadenge ganjaran perang lantaran syahid. Wala taqul ulah ngaromong marana limay yuqtal fi sabilillah amwat. Jelema nu maut sabilillah paeh ulah dianggap paeh. Jelema da keseserian bahkan nya mah hayang turun deui ka dunia hayang perang deui. Kuda ada tak ngeunah-ngeunahna di sorga. Nikmat. Paeh terbunuh di medan laga. Ngeunaheun. Engkena bakal seungit ambreng-ambrengan. Mantak teu meunang di pandian. Teu meunang di itu dibersihan. Saaya-aya kubur. Jang naon eta? Jang nandakeun ke di akhirat. Ai eta saha hebat amat. Ai eta saha seungit amat. Ai eta saha bagus amat. Jelema nu maut di medan laga perang ngalawan musuh. Geus dikitu-kitu ge urang mah ngeder bae. Keter bae heran teu daek wani bae masyaallah kan encan teu daek wani nama encan tapi lamun sekanya nyerian wani pokos urang ku ari lantaran tenang-tenang bae teu pernah dinyerikeun ku awe atuh tiis tapi lamun urang dinyerikeun ku awe je parang sana mulai geus je atuh lalaki karana ge lamun geus nyekel papalangkakan lalaki aing karak dirinya ai tenang-tenang. Nah ialah cerita tentang perang mengenai izin ti imam kudu aya izin. Andai kata izin makruh walahul isyana wallahu a'lam.